Aya kajantenan wargi-wargi anu menyesakkan hatinya urang sadayana anu nongtonna. Aya seorang ayah anu terpaksa nyanak susu nu di Alfamart tu di warung biasa demi putrana anu masih kene bayi anu dikantunkeun ku ibuna. Duka ka mana ta ibuna nya. Akhirna kan katangkep ku polisi. Tur padahal anjeunna teh keterpaksaan kumaha anjeunna nuju teu gaduh pada melaan saurna teh. Tapi hukum tetap berjalan. Ta ieu mudah-mudahan kajantenan ieu nya anu kacida pisan pikawatireuneuna kanggo urang sadayana. Enggal kauningan ku Padedi Mulyadi nya margi masih kana wilayah Jawa Barat supados tiasa dibantos eta jalminya. Ayeuna tangtusna ge nuju proses hukum, tapi mudah-mudahan hukumna teu berlanjut nya. Teu kenging sampeikeun ka maling susu ku akibat terpaksa demi putrana dihukum tahunan, aya anu korupsi diantep dibebaskeun, ari anu maok susu karena katerpaksaan dihukum diproses supados aya keadilan. Mudah-mudahan seueur anu ngabantosnya sareng janten perhatian ka urang samudayana. Ternyata di Indonesia teh masih kena seueur warga masyarakat anu berada di garis kemiskinan pada melan susah sok sanaos seueur bantosan ti pamarentah nu jelas mah bantosan-bantosan ngaruh henteu kana kahidupan masyarakat teh.